Ieu carita lain carita turutaneun. Pokona tong berharap bakal aya nu bisa diala dinu carita ieu. Karena di dieu carita anu bener-bener stunning. Isuk-isuk mah nyusu. Isuk kan mau bisa nyusu puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tas di mana, Bud? Antarkan si Abo ke terminal. Emang si Abo reka mana sih? Mudik cenah mah. Rek bulan puasa di lemburna. Mana itu mudik? Puguh urang hayang mudik mah, Bud. Cuman urang teu boga ongkosna. Katambah kolot kan munggah teu boga duit. Kot asa ngagolak kuluh aing mikiranana. Kumaha mun ayeuna urang ngeuskeun sirah heula. Ka di ditu urang pikiran bebarengan masalah maneh. Di mana, Bud? Geus ayo ngilu we heula. Ayo, Bud. Ayo. Ya malah uget udah tiba numpak motor lagi. Nabrak deh. Tadi tempat Niis mah Kod. Heuh nya. Jadi ayeuna maneh kumaha? Nyawa tuh aing ge bingung, Bud. Tapi di otak aing mah kumaha carana supaya aing boga duit abi bisa mudik. Nah, kumaha mun urang ngarampok? Astagfirullahaladzim, si Abud. Sia yang duit bungjang mudik. Aing geus daek berkorban jeung sia. Kumaha? Sagala mikir ka sakola wae. Hayulah. Tapi maneh kudu janji. Naon wae nu terjadi, urang kudu duaan terus. Oke. Ayo. Hayu. Siapa gitu dengan buntet? Buduk siapa?
bener orang rek ngarampok. Dasya ayang mudik embung. Hayang lah. Aing yang amprok jeung keluarga aing. Heeh mantak sia icing ololoba teng bacot. Aing ieu keur ngusahakeun jang sia. Bud. Nuhun ya. Aing teu nyangka sia bakal nepi ka kieu ngusahakeun aing. Kalem kot. Tong jadi pikiran. Tuh ya jelema. Kayak orang deketan. Kumana jambret atasna Oke. Ayo. Siap. Dasya. Goblok sama anjing. Kabut. Oh. Naon ieu kon? Ih. Santunan anak yatim ieu mah, Bud. Sia mah ngajambret teh lain tempat tempoh heula. Apaan aing dititah ku sia sar, Bud? Nya santeuna sia mere masukan ke ka aing. Terus urang arek kumaha ayeuna? Aing embung kieu carana mah duit ieu mah. Dosana double, Bud. Keur mah urang ngarampok. Terus ieu ngadaharak anak yatim. Dosa, Bud, dosa. Nya geus ayeuna mah urang anterkeun deui ka jelema nu tadi. Arek neangan ka mana coba? Pokoknya orang tayangan nepi ka panggih. Ayolah. Ayo. Aing pan tinggi gara-gara yang sia. Coba sih lo teu ngajakan aing mah. Moal kieu meureun aing susah. Jadi teh nyawa jadi napas ieu. Nepi kamu goki ieu motor. Eta teh ajab. Gara-gara sia ngajakan aing teu bener tah. Sia teh tadi nganyalakeun aing weh. Sakali dia sia ngomong gitu digedor dadana ku Ya aing. emang geus sia tadi ngajakan aing. Anjing. Goblok ya. Aduh. Geus. Tong para sia wae heuh. Tah saya teh mimitianana. Wanina bebeja. Geus. Mane mangkat, Jung? Tong barang heula heuh. Nunggus lah. Sing jauh sia lah. Mending mane di dieu heuh. Ari sia saha? Oh. Buat orang ke mana nya? Baturan orang leungit heuh. Lain baturan sia nu leungit sia nu ngajadog wae di dieu. Halo. Maneh di mana? Ya di jalan lah. Balik deui ka nu gelut heuh. Emang kunaon? Urang ketinggalan. Mana sah? Mana saha? Turun. Mana ka mana sih? Oh, tinggalan baturan orang di ditu. Urang mila tuh.
Ayolah. Koplok sama bud. Kumalawan aing diculik coba. Yo, indung aing ke di itu melangen di lembur neangan meureun aing diculik mah. Malengan iya. Tung itu ngalengitkeun beban hirup hiji. Sameuni kitu geun ka Kodir teh, meuni tega bud. Eta tas heuh. Lain ieu mah lain tas nasi Abu di mah. Ieu mah tas nang Nang manggih ya di jalan tadi. Justru iya dianterkeun, tapi orang teu nyaho nganterkeun ka mana. Entah dibuka tas heuh. Geus geus Tadi sekali langsung ditutup deui. Ya. Jadi sebenarnya kieu eta tas anu urang heuh. Tadi urang kecopetan. Di jero tas eta aya amplop yang anak yatim. Mun teu percaya sok tingali heuh. Ya bud, ulah waka percaya ka jelema nu kakarak wawu. Kumaha manehna ngabongan urang coba. Bohongan kumaha sih kot? Ye, tadi pan maneh ngadenge sorangan. Bahwa di jero ieu aya tas jang anak yatim. Namun misalkan ieu lain tas manehna, moal mungkin manehna nyaho bahwa ieu geusina amplop jang anak yatim. Heuh. Oge euy. Pokoknya bade dicanak mah. Nuhun nya. Ya, ke meja rokok. Geus ikhlas abdi. Nuhun nya, abdi pamit. Mohon. Nuhun aja. Kot balikeun kot. Rezeki Kodir ieu mah. Ulah kitu balikeun. Rezeki Kodir ieu mah. Ih, balikeun. Ulah. Soek. Balik ya.